Abdi. Kami Abdi Gilang. Kami Abdi Piki. Kami di kelompok 2 kelompok bahasa Sunda pada ngajelaskan hasil analisis novel anu judulna Manehna. Novel Manehna nyaritakeun hiji lalaki ngaranna Kuring anu mibanda rarasa jero ka kahiji awewe anu sok disebutna manehna. Dina sabaraha lampahan saperti waktu naik kareta api, nganjang ka Guha Pangandaran, nginep di Pasanggerahan Sorangan jeung Cileunca, oge jalan-jalan ka pasisir Laut Kidul. Maranehna kungsi bebarengan. Saban momen karasa romantis jeung pinuh ku karasa katinang. Tapi boh Kuring, boh manehna henteu wani ngandalkeun rasa kanyaahna. Dina tungtungna hubungan eta henteu kungsi jadi nyata. Nu nyesa ngan saukur kenangan anu ngabuat jero nyiptakeun rasa sono anu teu aya tungtungna. Tepangkeun niat dari Komaria di dia abdi bade ngajelaskeun tema novel Manehna. Jadi tema teh nyaeta gagasan pokok atau kalimat utama anu jadi dasar cerita. Dongeng, novel, karya sastra sajajarna. Jadi tema teh ngarupakeun hal anu paling penting anu kudu disampaikeun ku pangarang kanu maca. Tema di novel Manehna ieu nyaeta kanyaa jeung katina henteu kabuktikeun. Ieu carita nyorotkeun ngeunana cinta anu henteu diwetaskeun ku kanyaa jeung ka sieun. Jadi ngan ukur nyesa dina rarasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Piki Sutawijaya. Abdi ti kelompok 2 bade ngajelaskeun tokoh-tokoh. Tokoh teh nyaeta palaku dina hiji karya sastra carpon, novel, drama jeung sajabana anu ngalakukeun kejadian ngalaman konflik sarta anu nggerakkeun jalanna carita. Tokoh teh dibagi 3 nyaeta tokoh protagonis, tokoh antagonis, jeung tokoh tritagonis. Tokoh protagonis teh nyaeta tokoh utama anu jadi pusar carita biasana dipihareup ku nu maca. Nu kadua tokoh antagonis. Tokoh antagonis teh nyaeta tokoh anu ngalawan atawa anu ngalangan kayang protagonis. Anu katilu tokoh tritagonis nyaeta tokoh panyampak anu sok jadi panengah atawa pangrojong dina carita. Contona Kuring. Kuring teh kaasupna protagonis karena narator. Lalaki nu mingkanyaan jero tapi henteu wani ngendalkeun rasa. Anu kadua kolot jeung dulur-dulur. Kaasupna antagonis karena jadi penghalang hubungan. Anu katilu rerencangan ekskersi. Kaasupna tritagonis karena ngajadikeun suasana leuwih hirup. Sekian ti Abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang. Latar nyaeta salah sahiji unsur intrinsik dina karya sastra. Carita pondok, novel, sareng drama. Anu nuduhkeun tempat, waktu, jeung suasana kajadian carita. Jadi latar teh gambaran di mana iraha jeung kumaha hiji kajadian dina carita lumangsung. Latar tempat dina novel Manehna. Kareta api, guha, pasanggerahan, pantai, jeung sababaraha tempat piknik. Latar waktu nyaeta mangsa ngora nalika rame, ekskursi, atau zaman baheula. Aya oge waktu wengi jeung peuting. Latar suasana nyaeta romantis, pilu ku emutan jeung rasa sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami Abdi Gilang Aditya di kelompok 2. Abdi arek nyaritakeun nyaeta galur di cerita carpon nyaeta di carpon Manehna. Galur nyaeta reruntuhan atawa jalan carita ti mimiti nepi ka akhir anu ngagambarkeun hubungan antara kajadian. Nah, galur tina carpon novel Manehna nyaeta
galurna flashback tanapi kilas balik jeung rada statik sirkuler sabab lalakon utama teh nyaritakan emutan tokoh kuring. Mimiti tokoh kuring emutan karena pengalaman bareng jeung manehna dina kareta api. Tengah ruruntuyan kejadian eksekusi kaguha pasanggerahan pantai manehna babarengan deket tapi tak aya katerangan resmi guna rasa kanyaah. Akhir tungtungna hubungan henteu kalaksana ngan ukur jenengan anu nyesa jadi kitieun salawasna. Jadi kitu ticarpon kitu galur ticarpon manehna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Siti Fadila. Abdi di dieu hayang ngajelaskeun naon si amanat teh. Amanat nyaeta piluang, anjeun di anjeun atawa pesan moral nu hayang disampaikeun ti panulis ka pamaca lewat hiji carita. Nah, jadi amanat nu aya di novel manehna nyaeta ulah sieun pikeun ngaungkapkeun rasa kanyaah. Cinta nu teu diungkapkeun bisa ngajadikeun luka batin jang ngaukur jadi emutan. Hirup teh kudu wani, mutuskeun jeung tanggung jawab karena rasa nu dirasa ulah nepi ka tungtungna ngan panyesalan. Sakitu wae ti abdi, kurang lebihna mohon maaf.